urang babarengan dina ubudiyah nah wungkul sifat kehambaan anak terutama kadele dahar akur bareng dahar akur nginum akur ngarokok akur ngopi akur sare akur atuh kos kitu bisa dibuat-buat tetapi engke timbul rububiyahna satu ketika nyana sila tanpa disadari kebel amat eta silana teu katuturkeun ku urang terobah-robah silana teh satu kedua satu ketika meureunnya keur manteng nyana ka Gusti Allah teu sare berang teu sare peuting teu sare terus asana geus 20 peuting teu sare nyanana teu boga pikiran ku kumaha ngan kurang ditaliti ieu teu sare-sare sifat rububiyahna keur manter eta kanyahoan kituna teh ketika urang ngintip bae lamun dijelas-jelaskeun atuh malah nyana teh ooploan eedanan ka dituna mun urang hayang nyaho malah nyana mah bebloonan nu mantak eta kitu Abu Nawas bebloonan aya kawalian di jerona aya wali di jerona mantak bebloonan selalu tiba heula kos kitu be embung lamun nyaritakeun urusan batin harego sayang geus api lain embungeun kecuali nerangkeun urusan-urusan dina kitab lamun urusan-urusan nyaritakeun ka jero moal dekeun sebab aya di jerona beusi katebakeun nah iyalah moal bisa kanyahoan moal bisa diangkat jadi wali can jadi wali jelema lamun encan bisa ngabedakeun mun geus bisa ngabedakeun ieu mah nini horenganan ieu mah nu ngora horenganan eta mah geus bisa wali berarti tah ieu mah nu kolot mah rada geulis nu ngora mah rada jore wali tah geus sarua wali mujbir tah ge eta kakarak dina urusan dunia encan dina urusan makhluk